Isuk-isuk ngagoreng cau uli. Sakieu we ngagoreng nama. Meuli nama sasikat kamari taburit. Taina geus asak. Urang kocek-kocek susu coklat. Ayeuna mah nyarapna ieu heula we. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, budak leutik can barangkat sakola. Geus mainna mah geus nyarap jeung chicken cenah. Oh kabosenna puguh chicken teh. Chicken endog mie hayo ngan kitu budak teh. Uing mah ieu we goreng cau uli jeung susu coklat. Mantap. Ngeunah lah. Ngesian perut. Lanjut we ka dieu teh ayeuna mah. Urang ningalian budak cenah marek lomba di alun-alun. Di SD Ciburait 02. Tuh di SD mana we ge aya karumpul di dieu. Uing mah bari olahraga we jeung si emak tah. Ai di imah geus beres mah naon deui ye guys. Olahraga we kieu tah jalan sehat. 1 2 1 2 1 2. Tah ngararumpul bararudak teh geuningan. Teuing anak uing geus ka dieu encan nya. Da cenah ceuk budak teh, tong ka dieu nya ibu tong ka alun-alun dede era cenah. Ngan kitu we era budak teh. Mun disampeurkeun indungna teh embung. Ayeuna mah urang olahraga heula we. Tah aya tukang cuek kabeneran. Teuing mang naon ieu teh ngaranna. Tuh, emak saha ieu? Emak keur balanja. Meuli cue Jamilus anu dikeuretan teh Jamilus cenah. Tah Kang Cuena. Lanjut ayeuna mah urang ngabubur. Meunang meuli bieu di nu liwat 7.000-an biasa buburna goceng. Satena 2 jadi 7.000 guys tuh. Uing mah tim anu sok tara make sambal ngadaang bubur teh guys. Malum isuk-isuk keneh ke sok nyeri beuteung. Palalaur ayeuna mah geus wareg bubur ka dieu. Tah baslub ikan tuna. Ieu adi uing nu jualan. Eueuh ka wareg heueuh. Met siang, bye-bye.